dipalih dieuna aya sapertos altar oke aya arca jadi aya simbol-simbol ieu oge aya batu sapertos batu lulumpang atau batu cowet. Mungkin ia kapungkurna paragi mekprek sisikian seperti siki muncang siki pala di takol gitu. Oke di dia aya batu lulumpang susun susun 2 ieu ieu kangge fungsina kangge nutuan samodel sisikian oge kalebet ramuan obat herbal oge bumbu atau napi samara bisa ditutu seperti kieu. Anu luhur oge fungsina kangge meulahkeun sisikian gede seperti puncang ngageprek jahe atau laja. Upami ditingali wanguna lingga yoni ieu lingga ieu yoni lingga ngalambangkeun Bapa sementawis yoni ngalambangkeun indung di lingga yoni teh nyimbolkeun indung Bapa. Dia aya batu tapak anu disebat pada tala nyata tapak sampean di dia anu katuhu kapayuna urang guar naon makna batu tapak anu katuhu sareng tapak anu kenca nyata dina kajian falsafah adat budaya aya hartina sewang-sewangan. Di dia oge aya batu iki masih kene kalebet lingga yoni. Wah unik. Ieu di tengahna aya batu ieu rupina ditanam tapi teas teu tiasa dicokel. Urang simpen deui.